lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan taina sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dihebere hampura cah lieur ieu lieur euy ho contona mah kieu meureunan abdi teh boga salah ka bapa heuh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapa abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heuh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidup teh sanu tenang di dunia sakitu diudak-udak pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kumaha teh dan di akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kehidupan dunya di batang kehidupan dunya nya teh akhirat